Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barudak kelas hiji sadayana kumaha daramang. Nah, ya. Tadi kan barudak sadayana atos diajar tahfiz. Nah, ya. Sareng diajar tematik oge nya. Anu teu acan ngintunkeun tematikna diantos ku ibunya. Tah, ayeuna ye bahasa Sunda tetep kubusi. Nah, nya pengajaran kahiji. Nah, pengajaran teh apa sih? Pembelajaran ke-1. Ya. Ngeunaan naon pembelajaran ke-1 teh? Nah, pembelajaran ke-1 teh nyata ngeunaan ngurus diri sorangan. Naon sih ngurus diri sorangan teh bahasa Indonesianya? Ya. Membersihkan diri sendiri ya, mengurus diri sendiri. Nah, pengajaran kahiji nyaeta tah 1 ya, nataan huruf vokal. Oh muhun kamari kan entos huruf vokal teh nya anu kubu usi dicontohkeun kamari atos. Huruf vokal teh naon wae sih? Aya a, i, u, e, o. Nah, kamarinya di tematik, dina tematik kan aya. Nah, dina tematik tah. Ayeuna coba sekarang nih. Kalau di bahasa Sunda, nah ada 5 sama ya. Ada 5 huruf vokal. Namun di bahasa Sunda ditambih deui hurufna. Tanya ditambih aya oge huruf e. Coba e. Coba e sama u. Janten di etanana teh suantenana teh e, di aosna teh e. Sanes e deui sanes nya tapi na e. Nah, kumaha contohna? Tah, terus aya deui. Nah, terus ada lagi nih. Ada lagi yaitu huruf e. Cobi tinggal huruf e. Huruf e. Nah, ieu aya payung di luhur. Ada payung. Ada payung atau ada topi. Ada topi di atasnya. Nah, kalau ada topi di atasnya berarti dibaca teh serang, bukan serang. Kalau di bahasa Indonesia kan serang. Ayo kita serang. Ya. Ayo kita serang. Pami di bahasa Sunda mah serang, sanes serang. Terus ieu aya deui anu dipasihan huruf u, ya yang dikasih huruf u. Serang. Ya, serang ya. Tadi kan gitu ya. Nah, gitu anak-anakku, janten ditambihan ku huruf e sareng ku huruf e anu aya topina di luhur. Gitu nya. Anu aya topina di luhur. Tah, ayeuna cobi. Tah ieu nya. Tah ieu nyaeta anggota tubuh. Nah, ieu aya mata. Mata teh bahasa Sundana naon? Soca. Ieu namina soca. Ieu namina soca kanggo ningali. Nah, ieu namina cepil kanggo ngupingkeun. Ieu namina cepil teh naon? Ini namanya telinga. Ieu namina lambai. Nah, ieu namina lambai, itu lambai. Nanya. Lambai. Bahasa Sundanya apa? Bahasa Sundanya lambai. Bahasa Indonesianya bibir. Nah, terus ieu namina pangambung. Pangambung teh nyata bahasa Indonesiana hidung. Ieu namina panangan.
ieu namina waos. Waos teh naon sih? Waos teh gigi, panangan teh tangan. Nah, nya gitu. Jantena aya soca, aya cepil, aya pangambung, aya lambai, aya waos, aya panangan. Sareng hiji deui. Aya tuur ya, sareng sampean. Oge aya betis ya, sampean tuh kaki. Nah ya. Ini ieu namina soca, ieu namina soca. Kanggo ningali ieu namina cepil, kanggo ngupingkeun ieu namina pangambung, kanggo non ngahirup. Nah nya gitu. Ieu waos kanggo tuang, kanggo ngagigit nya. Tah ieu panangan kanggo non panangan teh? Kanggo nyerat. Nah, gitu. Tah, teras ieu aya tah ieu aya jari tangan. Nah, jari tangan teh naon namina? Bahasa Sundana teh rema. Ieu namina rema, ieu namina rema. Tah, jari tangan teh namina rema. Ini ibu jari, ini jari telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, dan ini kelingking. Ibu jari namina jempol, telunjuk namina curug, jari tengah namina jajangkung tea, jari manis namina jari jitea. Nah, kelingking namina cingir tea, eta sadayana namina rema. Ya. Tah ieu, teras ieu deui. Sirah mastaka ceuli cepil, panon soca, irung pangambung, biwir lambai, leungeun panangan. Sirah mastaka ceuli cepil, panon soca, irung pangambung, biwir lambai, leungeun panangan. Suku sampean ciptaan Allah, eta namina kedah emut. Tah eta nya barudak sadayana ya menjelaskan tentang apa? Ngurus diri sorangan. Ayeuna busi pada tumaros ka barudak sadayana ngurus diri sorangan teh cobi kedah kumaha sih? Kahiji kedah ibak, kedah rajin ibak ya, harus rajin mandi. Kadua ngagosok waos, menggosok gigi. Katigana kedah tuang anu sehat. Nah, ngurus diri. Nah, terus teh rambutna disisir rapih, dikuramas, ngurus diri supaya rapih ya gitu. Nah, itu anak-anakku semuanya ya. Pangajaran kahiji nyaeta ngeunaan ngurus diri sorangan. Ya, ngurus diri sorangan. Oke? Sakitu mung sakitu anu kapihatur hapunten segala kalepatan busi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDW aja cerdas, unggul, berakhlak. Kanggo bahasa Sunda daya tugas dinten ayeuna nya.